jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan. Sungguh enak pengantin baru masuk kamar saling cubitan. Geraknya penting. Teteh Azizah nyiwit Kakang Ajis, diciwit Kang Ajis mau ngambek pengantin anyar mah nyiwit. Malah nak gini iwit oi hayang diciwit deui. Eta pengantin anyar sok jajan mah kasih abah. Si mah nyiwit kasih abah goblok sih nyiwit aing. Beda rasana ge pengantin anyar mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala dzati muhammadati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah aywa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Al-ayah ayat min ayah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i al-hadis ila ahli al-hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu puji simkuring di hormat sahibul auqat urang doakeun mugia anjeunna sing tabi-tabi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimin ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santri wal santri anu puji simkuring di hormat wabil khusus kersana akhinal kiram guru urang sadayana guru simkuring pimpinan pondok pesantren Nurul Salam kersa amak Kiai Haji Munawar memuji simkuring dihormat sinarang para guru sadayana para asatid wal asatidah di pondok pesantren Nurul Salam memuji simkuring dihormat. Urang doakeun mugia para kiai masing barokah ilmuna, masing barokah hirupna, masing paraos yuswana, masing sarehat wal afiyah jiwa sinaran ragana. Oke, urang doakeun para santri Nurul Salam mugia sijaratan ulama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah nu puji simkuring dihormat kersana Bapak Lurah sinarang Bapak Kadusna. Wabil khusus ka Bapak RT nu perlenteng nu kadang-kadang ayeuna jadi RT capek gawe tara kapake. Lain simkuring ngagogoreng justru yang melaan RT di dieu. Gara-gara penyakit nu ngaranna COVID-19 atawa corona ngaranna dulur jamaah sadayana lamun aya bansos turun ka lembur Cipela heng masyarakat teu kabagian pasti nu diomongkeun RT. Bener kayak gitu banyak. Sudah teh ngomong berarti bener kayak gitu banyak. Bahasa padahal madulur jamaah sare tugas RT hanya satu, menyampaikan aspirasi lewat KK dan KTP, ditepikeun ka RW, ditepikeun ka lurah, didugikeun ka kecamatan, didugikeun ka kabupaten, dugi ka gubernur, dugi ka presiden, turun data di pusat, turun ka rakyat, mun teu kabagian da salah RT karena data datang di pusat, berarti can rezeki.
tadinya lupatna. Ulang malah ngabogoreng pamaren, ngabogoreng wah video mah. Padahal mah can rezeki mah kolot sok ngomong bageuna. Milih tebahili hili bak jamaah tebala geus diatur dituna bapak hajat anu bageun aya hajatna aya ada wae sarung aya geus diatur titip bantuan ibu udah cicing wae geus diatur nah gitu bisi salakina nanya masih ngaji menang naon lah geus diatur di dituna tuh nya ulah sok dicarios ke jamaah sadayana urang doakeun RT na sing disobarkeun ku Allah amin ya robbal ketika karunya RT mah dituduh ngajarkeun pilih kasih peda nu beunghar meunang nu balangsak teu meun aya nu kitu aya peda kadang-kadang dulu nama reunang ai batur teu meunang aya lain salah RT salah luhur urang rakyat kita 3M teh pakai masker jaga jarak memakai masker menjaga jarak mencuci tangan 3M rakyat di luhur 17M aja dong betul jadi lain salah RT mah nyesa hiji teu wani nyokot sabab narimana bansos eta kudu dipoto ayeuna nyesa hiji ditanya ku RT ka pamajikanna mama RT papa mama ada apa bapak lain mah ieu nyesa hiji usaha ada aku macam nama ijah kurang tadi cokot kuma ijah cina mama ijah teh nuju kirang sehat bapak ya Allah ya Rabbana umur lagi geus kolot teumpang lagi rila lamun nyokot bansos di mama ijah kayak 5 orang 1 tahun karang nyampe muni kuliah motor ka Bogor pas orang Bogor dia wimpat putar-putar we motor itu soreang ka Ciwidey jalanan luar biasa alhamdulillah siang beri mata di geus hate nya jalan pos kitu ya Allah ieu jalan nengok kaki nengok ka kanan lewat seutik ngaku naik tadi maka siang beri mah geus teu niat ceramah geus hate ge dedegan ka dieu mah sakurnia tiangan dulur parah ieu dulur ceun jangan dulur heura supaya naon gampang lamun loba dulur bisa minta doa duit ceramah mau layak dibayar ku duit itu penting balik menang amal masya cek payah kena kuma ke satu mama aik itu mah ya bansos orang di orang nganterkeun wae ka maida teu bapak RT lempang bae nganterkeun bansos ka bumi na maida Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar nyampe ka Mama Ija. Assalamualaikum. Maida buka kanawang panto cekrek Pak RT astagfirullahaladzim ya suara panto geus kode alam waktu barang sakil mari. Mata ibu lamun panto geus gandeng teh sekarang dinyakan. Pakai oli motor ke kajen asa ulah gandeng kon. Tingali nu beunghar mah imana teh patuk gulablek. Beunghar takan ngan hanjakan nu beunghar hareup gablek bagian we dapur. Jadi mama ayah nungguan korek insya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat? Awak mah cageun. Namun teu sehat mah dompet. Maksudna lieu keuraga pelayanan teh sampai nginjak sebelah geureup pangkeun pusat bahan pokok nu sebarang sakrosa. Mangga susah, malah aku susah-susah nanti cak dikotok ke gestara penjel. Dikotok garing berenang mah sok aya wae, mah bener susah. Demi Allah Kiai, mah RT demi Allah RT. Mangga tilu poe teu sare gara-gara teu boga duit. Kunaon teu sare teu boga duit? Sieun teu boga duit sare mah teh keur sare ngimpi naik angkot bingung mayarna. Tong aya budak mah ke angkot ka leungit. Dari si Abah ka mana? Si Abah mah sapopoe
nyangan dengan jantan, nyangan dengan sangu. Kamana? Sisi wahangan, museup, nyangan lauk jang dengan sangu. Sok menang lauk nama keur museup kitu. Cara menang, aya nama lauk make malake masker. Asik ya lo mari kita pakai masker. Hari mana RT kai maya naon? Ya mak, saya datang ke sini mau mengantarkan nih milik mak, ya rezeki mak. Naon ya tadi bungkusan merah putih gitu tasna. Ya teh bansos mak. Bansos di mana? Bansos tina corona ya mak. Ya Allah, geuning corona teh bageus. Mudah-mudahan corona teh sing panjang umur. Katakan dalam bersama sih corona gara-gara eta tah ini. Masya Allah, Gusti, ya Allah ya Robbana, Pak Haji, simpuling ke daerah ya ceramah. Salah pakai seragam, kunaon di seragam di sarwajeng karpet. Karpet hijau, baju hijau. Kering saling geus kagok nyampe di. Masya Allah. Urang doakeun oge. Wabil khusus ka Bapak Sohibul Hajat, nyatana Bapak Haji Abdul Latif. Urang doakeun oge Fatihah sabalik ridona kanggo umina panganten anu namina Ibu Hajah Latifah nu parantos almarhumah mugia kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anjeunna nuju hadir di tengah-tengah urang sabab saur keterangan dulu jamaah sadayana ruhna orang Islam setiap malam Jumat balik ka ngirik anak incuna ieu ngayakeun pangajian insyaallah kasep beulis nu panganten indung anjeun nu parantos cilati alam dunya bakal ngarasa bunga turta insyaallah direbetkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oke, terkalangkungan kakersana Bapak Haji Saifullah Sinaran Ibu Rosita. Oke, terkalangkungan Bapak Haji Ridwan Sinaran Ibu Hajah Erni nu puji simpuri dipihormat. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar tos dihim pinasti kersayang dan Allah nu Maha Suci. Alhamdulillah tuang putrana Bapak Haji Abdul Latif nu jenenganna Kang Abdul Aziz parantos kauntung dipungkat tambang beas laksana kapidulian ngajadi ngalaki rabi tepung bayu tepang adam amprok jodoh singarang Teteh Nur Aziza. Urang doakeun ieu panganten nu baris ngagayuh lamun hirup rumah tangga sumejang itibah kana sunnahna para anbiya wabil khusus Nabi nu mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun panganten ieu sing pararanjang jodohna, sing pararanjang umurna, sing barokah milik sinarang rezekina. Atuh isuk jagang paketo mugia sing ingat gerak kenging turunan anu saroleh turta saroleha. Muncak orang Bogor mah ieu panganten teh rumah tanggana kudahar-dahar acan sing pangina teh kaseubeut makean baju nu warareuteng imahan sing rada pageuh rumah tangga silih pikadeun olah loba teuing kariu eun bae kasep geulis di mana hajat beres ema eueuh geura taramoy ngeureui supaya tereh ibu masih hayang dan mampu. Masya Allah. Supados yang kolong karena waktu saat acan simpuring ada ketutup singa tidak jadi jajar cari kahampura lebih tiheula simpuring ngatur kerebono laksa ketika bingahan ningali masyarakat Cipelah sakieu-kieunan alhamdulillah. Mugi Gusti nu halaladir sareng sing paranjang umur, sing barokah rezeki, sing harasil cita-cita, sing dihampura dosa, ya Rabbal. Oke jamaah sadayana bohdiran goreng cukur kirang kata kirang basa kirang panata duduga bukan banyak cuma tanda kasar basan kaltu barihal. Paribasa orang Bogor membahasan rada kasar Kang Haji. Mun pondok bisi nyobok panjang bisi nyugak maur saur bae cari abang cukup lumur anu kasuhun. Jembar panghampura itu nanti para wargi sarena kumaha kirana bari ngahampura kasimpuri bade.
Simkuring sok disebatna ki balap muda di Kota Bogor. Ari balap-balap teh singkatan BALAP di guru simkuring Kampung Aya Mamang Kiai Jalil Soleh. Kiai balap Cemplang Bogor. Tah eta guru ti guruna guru simkuring. Jadi simkuring mah generasi katilu. Kos Naruto lah mencurang mah gitu. Nya generasi katilu imahnya. Tah eta jalma sai balap-balap teh singkatan BALAP bawakeun agama laksanakeun ajaran pertahankeun. Mun dicaritakeun eta balap diri kurang kali ayeuna mah nyangkana balap-balap teh tukang ngebut bawa mobil meureunna. Tah eta jalma sadayana insya geus langsung kana inti kana waktos parantos wengi. Lamun heuh kurang taros ieu sohibul hajat silang panganten. Ngayakeun acara walimatul urus, walimatul nikah tasyapur binikmah karena tuang putrana parantos kautuh tipung kata bambeas laksana kapidurian. Ngajadi ngalatih rabi tepung bayu tepang adam amprok jodoh. Namun tujuanana ngayakeun kos kieu teh pasti yang diinginkan hanyalah doa daripada kita semua, betul? Tah barang ditaros naon cing sok doana, hayang naon ye nu hajat teh nepi ka ngundang acara sakieu megahna, betul? Tapi kamu undang dulu jamaah sadulur tatanggina diundang sadayana pasti kahayongna sami sinarang urang ingin anaknya yang ingin berumah tangga hidupnya bahagia, bener tuh? Sugan aya orang Ciperah kolot ngahajatkeun anak pentingan doa ya Allah anak kami geus nikah baransakeun we. Aya teh kolot ngadoa kitu. Aku sudah guru mau kana doa kitu mah. Tapi soal kebahagiaan mohon maaf. Ini disebutnya siapa? Kang Abdul Aziz Sinarang Teteh Nur Aziza. Dasar sajodohnya lalakina Aziz, pamajikan Aziza. Gitu-gitu biasa namanya. Ya Kang Abdul Aziz Sinarang Teteh Nur Aziza, lamun disebutkeun ayeuna naon ngaranna anjeunna pengantin baru nikahna mah atos leres. Leres nikahna atos. Disebutna pengantin baru. Ari urang hadir pengantin baru. Nah maksudnya pengantin baru jeung bari teh ari pengantin baru mah sigana teruskeun ka hareupeuna baru teh kana ngarti cek bahasa kira mah baru barungan naon cenah untuk ngomong si bisu bujurna bener begitu apa dari orang ini barungan dulu jalan masa jego teh pengantin baru tapi kan tadi manggilnya qasidah modern aya lagu nabi duhai senangnya pengantin baru tolong kapolong baru kitu dulu bersanding bersendagura bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpun bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru aya laguna aya disebut pengantin baru nepi ka aya laguna manggil qasidah modern dagenan baheula mah geus biasa lamun aya hajat teh sok ngayakeun hiburan naon hiburanna baheula mah can aya qasidah modern baheula masih kena tagoni teh ketimpling ben kepret qasidah modern baheula mah ben kepret oplatan ngakon lagi cea baca tadi jeung ceduti dampak nanti operasi kostum mah geunang tadi mahnya barang boro-boro kitu tak dung pak beres acara baru tunggu nanti ini tuh lagunya lagu lagi nanti loba baheula mah ya dana jahamawi ya dana boro-boro variasi make ngapung-ngapung kosadi make kipas gituannya baru mah cicing we ngeunah doang musik Hamawi ya mis baheula gitu dah ngan eta tagoni dan kepret mulai terhindar, tersindir, terkalahkan dengan apa? Datang nasi dari jeung almanar. Mulai tah datang qasidah modern anu loba tepakanana dibantuan ku organ pratuntung tung 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 ting tung ting tung tung ting tung ting tung tung ting tung prating ting ting tung 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 ting tung 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 ting tung tung ting tung tung pratung tung 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 sami ibu aing gitu apa gitu. Tes bener mayarna. Sok coba sakali jawain. Datang terus qasidah lebih modern,
kos dugi itu jamasna kosidah nangis mulai leungit tinggal organ jeung gitarna laguna eta kene itulah seni terus dievaluasi supaya supaya jamaahna teu bosan leungit kosidah datang cerawis landai kita mah hah jadi di Bogor mah ece orang kene di dalam sekolah penting mah nya marawis berarti mah acan maci mah ya kayaknya lamun cerawis mah gandeng cermin mah nya opak aya gomblong aya gomblong emping jujur opak aya gomblong tenanan opak cau di bawah paling tenan insya tuh nya geus ulah palatih teuing mana simkuring macekan Haji Munawar guru simkuring kadinya kiai ceramah guru loba ngabodor bari loba ngalam wih aya bos artis di dia gitu mah kadang-kadang hirupan tidak terlepas dengan seni betul ningali atuh dah ulah wakana naon ceuk adzan itu make seni nya kenaon adzan subuh Allahu Akbar cepat di jemaah kenaon di masjidnya pan ada ge simkuring teh nyebutkeun keur naon tapi ibu ada yang lagam bakal ngajawab akan ge Allahu Akbar keur naon keur adzan padahal teu ngomongkeun rek naon tapi apa anu lagam adzan Jing sok Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah adzan sanes naon namina eta padahal lapatna sarua Allahu Akbar kunaon jadi ngaran ganti ngaran gara-gara teh galak jadi qomat ngaran Allahu Akbar adzan lain qomat lain takbiratul lapatna sarua Allahu Akbar beda nada langsung beda ngaran Allahu Akbar imah kadudukan eta beneran kang sok heran sok akang namun aya nu kadudukan make takbiratul ihram nyarek daratan jelema imah kadudukan Allahu Akbar atuh pasti dia Allahu Akbar tulungan Allahu Akbar lagangna nukeun mode salam we salam MC tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MC ceria MC mah alhamdulillah acara yang pertama sudah beres kosidah modern baru suara bagus jeung mana rilis cerai ka dia MC baru kata kawe-kawe berarti di wacana aja bahasa Inggris bahasana kitu mun qori kalem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabab harus narik qori bener qori mah mau balik rada gentrem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta mau balik assalamualaikum tukang didit lagi maneh beda lagam beda ngaran Masya Allah tuh jamaah sadayananya mudah-mudahan ieu acara disebut pengantin baru pasti geus bahagia mata aya sayeurananya jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan sungguh enak pengantin baru masuk kamar saling cubitan geraknya penting teteh Azizah nyiwit kakang Ajis diciwit kang Ajis mau ngambek pengantin anyar mah nyiwit malah nagi deui iwit oi hayang diciwit deui eta pengantin anyar sok jajang mah kasih abah si mah nyiwit kasih abah goblok sih nyiwit aing beda rasanya dia pengantin anyar mah lantas bagaimana supaya orang rumah tangga bahagia jangan hanya rumah tangga pertama saja bahagia teh disebut pengantin baru bahagia memang saat baru mau bahagia kumaha teu bahagia pengantin baru mah kadang-kadang surti tur tangarti simkuring alhamdulillah ka haji parantos 8 tahun jadi pengantin boga anak simkuring 3 hiji umur 6 tahun nuka 2 umur 3 tahun nuka 3 umur 15 poe ya teh mun dibejakeun mah keur puasa gitu tinggal 25 poe deui pas pamajikan lahir aing deui bisa dus
panulis harusnya 40 sampai masak hiji ayeuna teh tinggal 25 menit deui balik dia dibagi ke kabeh buat eta kami langsung buka puasa yes gitu nah ulah we sate mangarti 40 poe naon ya nipas hasilna Masya Allah karasa panganten anyar-anyar nyekel patuangan pun bojo teh surti akan kunaon lapar gelis atau sakada pun dicandakeun nuhun berapa kumpat kadapur nyokot sangu sayurna sambalna lalapna peso jeung kelap salampe kana kobokan pinuh dina meja dahar teh nuhun gelis nyakang ku neng direncangan Masya Allah daharna pamajikan Kang Haji 3 ramo leungeun teh teu dipake nu 2 mah disumputkeun dipake ditelek lain diganyam ditelek ya Allah ku anjing amat 3 huap neng mah atos wareg Masya Allah ieu pamajikan anjing amat ayo rumah tangga ge mah 1 tahun biasa ka rumah mimiti nikah tapi po ayeuna mah ya Allah sayur asem geus taramak es edok diuyup jeung mangkohan di porototan bae nah maraton ieu mah wajar nyusuan ayeuna mah nyakal beuteng kurang nyakal beuteng lapar nyokot sorangan geus kolot ieu tuh beda tahu ramah sangkan ulah kos kitu kumaha carana konsep bahagia rumah tangga yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad asal urang ulah salah jalan ulah salah sangka kadang-kadang kalemahan manusia sok salah sangka dina neangan kabagjaan dina rumah tangga kadang loba jalma gaduh pikiran rumah tangga bahagia lamun hirupna buncir leuy toba duit huruf kota gede dunya bro dipantau bro di juru ngaleuyah di tengah iman gedong singrong haneda mau resep nembong di gigi negara simersi di tukang kolam renang jadi jelema beunghar majar rumah tangga akan bahagia cantang tu encan cantang tu kan nu beunghar cantang tu bahagia memang eta kabeungharan bisa nganterkeun supaya orang bahagia tapi bukan tolak ukur kebahagiaan rumah tangga dalam harta cek santri teh malalaki saya mah punya gambaran kalau rumah tangga ingin bahagia teangan pamajikan nu geulis kawanti-wanti eta maliwarna geulis balana jadi endah bawati kuderat pambentenan ngadaun sere bibirna ipis jeruk sapasi gadonanan deui nu sapotong pangamulir kuwung-kuwung halisna ngajeler pae mun ditilik digigil disawang di tukang ditetep diharap boga pamajikan geulis cenah akan bahagia cantang tuh kagelisan mata jadi ke rumah tangga kita bahagia ibu sabab awewe eta nu geulis kadang-kadang pamajikan urang bisa jadi musuh dina kahirupan dunya wal akhirah lain cek simkuring tapi cek Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum artosna wallahu alam bil murad hai orang-orang yang beriman inna min azwajikum sesungguhnya daripada istri-istrimu wa auladikum dan anak-anakmu aduwwan lakum itu menjadi musuhmu sing horeng aya pamajikan jeung anak nu bakal jadi musuh pikeun bapana pikeun salakinana uzur nu mana eta teh pamajikan anu teu daekeun taat ka Allah pamajikan anu ngalawan parentah Gusti ieu jangan nu geulis mah loba tapi nu solehah mah harares hararese di bawah mana kadu saindah wah kayak kadu susah nanti oh jangan baik di helang dengannya orang doakan baik di sing salamat amin ya robbal ya amin ya ibunya anu geulis mah babar jeung deui kasep nu geulis mah sifatna sementara mohon maaf nu geulis mah sementara sok nikah geulis 10 tahun 20 tahun mulai pudar kageulisanana 30 tahun 40 tahun mulai pudar kakerasan kulitna 60 tahun rumah tangga kadang-kadang geus peot nu kitu geulis kene apa henteu teu mantak aya geulis mah sementara mantak santri nu sareng sok jang teh angan awe meuli nu core we nu core mah nepi ka maot core terus teu berubah anu geulis mah loba ce sim kuring lamun
sama Hanjaka tadi mah lewat tol Cipularang kali itu ka mana teh ka Ciwidey kaluar teh eta jamaah lamun keur teu macet puncak sok lewat puncak lamun ceramah daerah Senayan Barang atau Pagelaran lewat puncak sisi jalan teh awe jam 1 teh kari yeuh androkna sakieu ieu na meuni kuat seksi you can see my kete si kuring mah jujur Kang Haji make jubah teh keur ceramah doang di mobil mah dibuka hareuda di mobil mah make kaos jeung celana we doang kacamata hidup percis Asep Irama lamun lewat kada puncak mobil rada bagus we seutik tuh dipegat gitu apa berhenti udah naon ieu wah teu megah ngan bisi batu rek minta tulung sim kuring eureun miwarang ka nyenak mobil coba lur eureun ngerasa geudeung eureun nyenak mobil teh barang eureun teu turun ngan kaca mobil diturunkeun nolos sia napas daun cupak Bapak mau oh naon yo euy deuh Bapak suka pura-pura dikitu pun aing magebeg hate naon ieu cek lu cepat teuing mau mobil coba Kang bisi ieu mah bisi lain suudon goreng sangka ieu bisi nu manggoda akang bisi jablah ieu di puncak wayana Kang pake jubah coba pake jubah dianggo peci dianggo sorban dianggo mundur salangkah elaeun Bapak maaf Bapak kiai ya iya saya kiai kenapa ya udah buat kiai mah gratis hampir aing turun di dinya eta tuh ya lantas di mana kebahagiaan rumah tangga itu akan kita gapai carana bisi contohan ku Kanjeng Nabi Muhammad arbaun min sa'adatil mar'i opat ciri kebahagiaan dina rumah tangga lamun orang dieu boga opat-opatna dina rumah tangga urang insyaallah ulah panganten baru urang najan geus lila papangantenan insyaallah selamanya akan bahagia